Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sadayana perwakilan ti kelompok hiji 10 MIPA 3 SMA 11 Garut bade mintonkeun salah sahiji kakawihan anu dijadikeun paulinan di orang Sunda. Nyaeta paulinan Cinciripit. Sateacana tepangkeun nami abdi Lorisa Hapitarakna, tepangkeun nami abdi Galia Putri Azana, tepangkeun abdi Nur Sapitri Putri Rahayu, nami abdi Neng Putri Sanisa Sabila, Kosta Simkuring Anissa Sati Dewi Nurbayuni. Cinciripit teh nyaeta carana teh tah misalna ngiruan teh limaan si salah sahiji leungeunna teh dikieukeun ditamprakeun tah leungeun urang teh hiji-hiji ngilu kana ieu tah urang teh nyanyi tah nepi ka nyanyi tungtungna nepi ka beres bakal dicapit ku nu boga leungeun teh di kieu tah misalna kacapit berarti eleh amun misalna henteu berarti meunang. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jol padalang mawa wayang jek nong. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jol padalang mawa wayang jek nong. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jauh padalang mawa wayang jek nong. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jauh padalang mawa wayang jek nong. Gantian sok. Nih, ya. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jauh padalang mawa wayang jek nong. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jauh padalang mawa wayang jek nong. Cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseketna jauh padalang mawa wayang jek nong.